tilam kade waktu 7 bulan di tilaman tadi teh disiapkeun dirinya tilamna gelar kalam dunya ditiapkeun deui eta samping bade mulih di alam dunya ku samping di wae di dulubna terus teh teu aya sugan ku sarung terus teh teu aya sugan ku karung gitu teu aya kunaon ku samping nyimbulkeun juru opat tadi teh tah dina jawalaranana surat Al-Mu'min nu mawi dina Al-Mu'min surat 12 eta keur nyarioskeun dina jalma manusia nu beriman dan namina ge mukmin nu matak aya kode rahasia dina Al-Qur'an teh tanda-tanda keagungan Allah ayat teh tanda bukadenya ayat teh tanda di mana tandana dina Al-Qur'an teh aya al nya aya alif eta tanda al eta mangrupakeun hiji kunci kan kitu tah nu mawi dina dasarna ieu 7 sasih ieu nya geuning urang eta murang kalih anu ayeuna sanes ka jasadna tapi kasaha katamu agungna Sang Muhammad cahaya terpuji bu kade pan tadi ge aya Muhammad bin Abdullah aya Muhammad Nur tah Muhammad Nurullah mah eta anu ayeuna keur dihajatan anu ayeuna keur dipihormat nya anu dikandung ku Neng Uci kitu anjeunana bade medal kalam dunya ngajalankeun pancenna tugasna tadi teh ngajadikeun rahmatan lil alamin Numawi dina daweganana digambaran sifat wayang Arjuna jeung Sri Kandi gitu naon simbulna da urang cicing di alam dunya teh darma rumaku hirup lir ibarat wayang usik malikna wayang mah ku dalangna usik dalang mah ku Gustina ku Allahna mana nyatana ruh eta nya ruh matak di urang teu ngabogaan naon-naon la qadirun la muridan la aliman la hayyan la sami'an la basiran la mutakaliman tegaduh urang tadi kawasa tegaduh pangawasa tegaduh hirup tegaduh ilmu tegaduh dengi tegaduh tingali jeung tegaduh ucap nyatana angin Allah nyata Allah adalah ruh karena itu kade tong diangkeun urang jaga rongka ya gitu urang mah la haula wala quwata illa billahi aliyyil tah raga mah teu daya teu upaya kumaha cenah teu daya teu upaya ibu sok ulem nya tatkala kulem urang teu bisa migawe kagorengan teu bisa migawe kahalusan teu bisa ngomongkeun goreng teu bisa ngomongkeun halus keur kulem ngap ngorok eta nya Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tahuduhu sinatu wala naum ngemban tugas urang mah ka mana tu sang jiwa teh aprak-aprakan nya tatkala ieu sang jiwa ku Allah dilebetkeun deui ku ngalewatan ieu napas nu mengalir isuk-isuk tawa subuh korejat aduh Bang Emo ke bakal datang lieur diwas kudu nama alhamdulillah ya aduh isukan nu nagih ieu mah kena bahasakeun keun we nya ya naon margina tadi teh ya ieu alam barzah urang lebet deui ka alam barzah nya kade alam barzah teh sanes dina bumi
ayeuna ieu alam barzah nya jadi alam poe. Tah janten ieu teh ngelingan nu mawi utamana supados nyambung antara vibrasi nya kana energina nu jadi ibuna anu dikandung tadi kuning uci, berarti ibu jeung ramana kudu paham ayeuna tatkala eta budak keur dikandung dicandak kana kabahagiaan, dicandak kana urang tadi katentreman, selalu urang dicandak ngadeuheus ka Allah, diwanohkeun ku urang, dicandak sumujud ku urang, dibawa tentrem, terus dididik di alam kandungan kene. Ar-Rahman a'lamal Quran, kan gitu. Wa khalaqal insan, tak eta disebut wa a'lamal Quran DKD anu ngajarkeun Quran ya Al-Quranul Qadim nu mawi urang ulah rek ngarep-ngarep boga budak soleh lamun eta keur dikandungna budak loba pasea komo loba dibawa lieur ulah aral ibu jeung ramana dabongan gambaran urang ngadidikna. Tapi eta budak dicandak kebahagiaan, kebagjaan. Matak urang miharep hiji boga budak kudu jiga Nabi Yusuf. Ya, kan gitu. Da rupa Nabi Yusuf teu apa nu kumaha aya ge Yusuf kade. Tapi Yusuf simbol silokan naon kasep hatena, kasep kolbuna. Teu tenang, tentram, datos nami pencerahan pana. Ya. Teras ayeuna urang hoyong jiga Siti Maryam, jeung jiga kumaha eta rupa Siti Maryam teh. Nya, danger we jiga indungna ka bapana, paling mirip akina ka dituna, namun jauh-jauh teuing waji. Geus teh. Tapi naon ari Maryam sifat pelambang kasih sayang. Anu nya seorang ibu. Eta jadi misil sadayana. Ya, tapi telepat kade ngan urang ulang maksa kalau ya Allah abdi gaduh putra teh anu soleha teh sapertos Nabi Yusuf ulah kitu. Kumaha lamun goreng Nabi Yusuf na ya. Ya, gitu. Tapi didiknya di alam kandungan apapun nenguci tek ti ayeuna ditanamkeun supaya eta ruh suci na biasa tadi melekat sifat karakter ibu jeung ramana anu iman, anu bertakwa, anu sumujud ka Allahna, sabar tawakal tumarima bahagia tentrem jeung tenang. Canda kurang tadi. Sabab eta Sang Hyang Nur Cahya bade ngalalakon ka alam dunya. Kade tadi nyabit-nyabit silih wangi, sanes silih wangi naon? Ya, silih wangi teh ibarat urang tadi antara ibu jeung rama. Sok ayeuna Ibu Haji ida tanapi abdi we nya jeung bodoh patongong-tongong. Dek jadi budak moal. Ya, sok teh tenti ayeuna patongong-tongong jeung bapana jadi budak moal. Ya, tuh. Ya. Tapi lamun urang pasti sing hareup tadi teh nya nerapkeun silih wangi teh keur bercinta kasih sayang antara urang jeung bojo tawa bojo jeung sarugena didinya bakal mekarkeun mana tadi teh buah hasilna nya turunan urang tah eta silih wangi tanamkeun deui silih wangi urang ka murang kali nya tah nu tujuh eta teh munggah dina tujuhna lumampah diwengku dina tujuh poe tujuh peuting perjalanan urang di alam dunya sabeurang jeung sapeuting ngalewatan nu mana ngalewatan anu tujuh nu mana nu tujuhna pangawasana pangersana uningana hirupna rungu tingali ngandikana eta fasilitas di Allah raga pikeun alat gumelar di alam
dunya. Tah kitunya 7 sasihan teh kartos teh tah eusi Ar-Rahman eusina Al-Mu'min ayat 12 mangga dilenyepan tara Sang Hyang Nur Cahya ieu berdampingan dina memperingati 7 sasi. Keun engke urang sambil ibakan naha caina bet kudu 7 bet aya kudu kembang kade nya sabab lamun teu dibongkar ngaji bisi musyrik matak teu kurang-kurang wah musyrik wah ieu mah kafir teu padahal teu ngarti di barat ngayakeun bebetian ngayakeun urang tadi tuangeun dikurang di sigarepan musyrik kita mah tahun kahakanan karuhun nya heuh atuh nya da urang nu harapan baka da mah depi belawak terus ngadawa teh tuh matak nyuguh ka karuhun mah keur sararae ya buah-buahanana di supermarket beserna beres teh tumpengna kedah sing raos rencangna nu ngaradeunna naon sabab urang rek nyuguh ka karuhun jadi nyuguh ka karuhna moal doraka nu sok nyebutkeun kafir musyrik murtad mah anu can apaleun padahal karuhun teh urang ayeuna pan anu diperingati ruh nya tah eta anu ayeuna 7 sasi eta kartos sangeunang tah eta karuhun teh nu matak ulah dek ngeunaan karuhun nya ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan karuhun di kota tenggir teh geus aya di urang tadinya tah jadi ruh teh adalah tadi perwujudan tajalina Allah kade lain raga sanes raga perwujudan tajalina Allah mata urang kedah manut ka hati nurani geus teh Bu kitu kade ceuk dina hati nurani ulah ngomongkeun sadola ka hantam bae dikri nya kedah urang ngabdi ka Allah rupina kitu heula ieu teh neng uci bilih tiriseun ieu nya mangga canak engke urang bari paparkeun dina arti anu 7 eta mangga ning uci geulis bageur sok kapayun ibu-ibu urang iringi urang ku sholawatan urang iringi ku sholawatan sabab naon kade mapag Sang Muhammad ya bunya kade pan tadi ge anu di Arab da atos lah da nya gitu da atos pangpayuna pisan Muhammad cahaya terpuji ya Muhammad bin Nurullah terus temu tah kitu mugia dina sholawatan ieu anu tanti anta samsu anta nurin kan itu nya anta badrun adalah tadi nu ngajaladi di urang mangga ning uci ka ibu ngomong wa mangga kapayun wa ning uci sok